Lah, geus beres gini ngalah bawang teh. Nah, tapi siga ningali si Kedo di saung. Sampeurkeun ku aing geura ah. Anjir si Haji. Aing euy geus moal tulus deui wae boga duit teh. Dari naon alasanana ieu diserakeun ka kieu. Aing. Alan, Ha, naon Ji? nah siling ieu bawang di sesa-sesa. Oh, aya nu butuheun ieu teh bawang teh. Keur ieu cenah kurang. Ai sugan teh kang geus angos kabeh. Ah aing mah moal mungkin tinggal di nu batur ge tuh ralaun kene nah ieu dituna sakieu. Ah, Haji mah teu percayaan. Kade siling tadek nipu di dewek. Oh, ieu teh sebenarnya mah Ji, urang teh teu boga duit. Ieu teh rek dijual ku urang gitu, meh urang boga duit. Astagfirullahaladzim. Siling ieu lainna sakieu saparaeun. Untuk minta rokok atau ka dewek. Kumaha siling ieu? Sakieu deui. Oh, wayahna we mah dijual. Ai siling RW na ngapuas teh. Si lain yang naon di dari ribut sering ngespurit kieu. Oh, Haji pedit euy. Pedit ku naon si lain. Iya ngalah bawang sugan teh angus. Dituna sakieu. Oh, tuh bonus wer nya. Oh, oh. Aduh anjir. Naon deui? Eta cai aing. Nah itu ka dieu neangan. Kaget. Ada kusaha eta. Cai dewek pergi ka dieu keun. Teuing ngaranna lain urang si Haji ieu mah tadi beurang jiga mah. Naon si lingkalan? Si Haji ieu mah, si Haji. Tayang nyaho ganti rugi tah. Ah, Haji bere heula ganti rugi tah. Pokona mah Pokona mah ganti rugi. Kamu henteu aing cabutan ieu na, cabena. Aing mah percaya wae minta ganti rugi. Bae minta cepe we aing mah. Geus ka itu ka dieu neangan cai di dieu. Nah teu bebeja haji atuh. Ah pokona mah minta cepet. oh pokona mun teu kitu cabe nyawa eueuh ieu mah. Ya. Tah kitu. Daripada capek aing di rabutan mah. Atuh eta hampura cai naik ka dieu kan Ji. Aduh eta ka haji. Oh hampura Ji sekalian. Mana make cai batur teh. Agi dipake enam burit. Jadi kesempuan dewek. Yo. Cuman geura. Gara-gara siling. Kawan. Manis bebel teh kakak ngadon kabur. Ah aing mah euy aing jadi dulu barabe na ieu teh. Rugi aing mana duit 100.000. Ieu ditipu ku si kalan dituna.